Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Ahlina kiram, pengatur laku pembuka acara al-Qasim Kuripi hormat Al-Mukarram sesepuh masjid al-Qasim Kuripi hormat Al-Mukarramun para asatidz, tokoh agama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu Qasim Kuripi hormat. Insyaallah sahi urang keng kamuliaan ti Allah. Langkung dipayun mangga urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana namanya parantos ngaskeun hadiah. Mudah-mudahan larasna eta amasan sing ditampi ku Allah kalayan misla sawabna sing didugikeun ka dudupi maksad. Upami teh mah amasan urang aya lepatna sing ayeuna panghapunten Allah. Hadirin rahimakumullah, neraskeun hanca kajian Sulal Taufik halaman 16 paslun. Mangga tinggal atas aya urang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Famina wajibi mangka eta tina pirang-pirang kawajiban. Khamsu shalawatin ari 5 pirang-pirang salat. Fil yaumi dina sapeuting wal lailati jeung fil yaumi dina sapoe wal lailati jeung dina sapeuting. Adzuhur kahiji salat zuhur wa waqtuha jeung ari waktuna itu salat zuhur idza zalat
di mana-mana lingsir naon asyamsu panan poe ila masiri tepi kajadi zillu kulli syai'in kalangkang sapur-sapur perkara mislahu pantarna itu kalangkang ghaira zillil istiwa'i salianti kalangkang hatur istiwa wal asru jeung kaduana salat asar wa waktuha jeung ari waktuna salat asar mimba di waktu zuhri eta disabadana waktu salat zuhur ila maghibi syamsi tepi ka surutna panan poe dua heula di logat nembe urang sorokeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran kasimkuring kangge ngejelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pasal dina minal wajibati wal muharramat pirang-pirang kewajiban jeung pirang pinggalkeun ninggal pangharaman ayeuna ningkat kana kewajiban salat. Paminal wajibi fi awqatis salatil maktubati mangka eta dina pirang-pirang kawajiban khamsus shalawatin ari 5 salat fil yaumi dina sadinten wal lailati jeung dina sapeuting. Jadi ieu pasal bade ngajelaskeun kawajiban salat anu 5 waktos anu mana ieu kewajiban salat 5 waktos teh dina sabada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ku Allah melaksanakeun Isra Mi'raj. Mangga tinggal dina hadis tengahna wa qala sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam ajal raji'uhu wa as'aluhu at-tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Aya hadisnya di tengah dah. Farada ngamardukeun ngawajibkeun saha Allah Gusti Allah ala ummati ka umat Kangjeng Nabi. Tah umat Kangjeng Nabi Lailatul Isra'i dina waktos Kangjeng Rasul ngalaksanakeun Isra Mi'raj khamsina salatan kana 50 waktu salat. Kajelas hadisna Pak bahwa nawitan salat teh dipadukeun teh 50 waktu tah ieu hadisna. Waasnya Pak lamun 50 waktu sampai sapeuting moal aya waktu jam museup jiga nama ayo we salatnya ayo we salat 50 waktu moal aya waktu jam nyantai jiga nama ada teh anu kawitanana ieu teh jelas Pak hadisna khamsina 50 Pak dugi ka Kangjeng Rasul lungsur Pak ka langit penak sareng salah sawias nabi ditaros ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyana kewajiban naon anjeun ti Allah teh nyana kewajiban anu menonjol nama salat Pak
suur padahal ada salat sabara waktu 50 tadinya masukan Nabi ya Rasulullah Muhammad moal kuatkeun umat anjeun mah salat 50 waktu nah sabab umat anjeun mah paraneh kawakna parana kumurna nyungkeun ka Allah at-tahfifa nyungkeun ka Allah yang dientengkeun hayang dilungsurkeun akhirna kangjeng uhdi ka Allah Nabi anu nyuarana tewanteunan Pak kangjeng anu tiasa muhadasa kangjeng anu tiasa mukasyafa akhirna tiasa muhadasa jeung Allah akhirna kumaha wa as'aluhu at-tahfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin tah geuningan akhirna dilungsurkeun eta salat anu 5 waktos anu 50 teh jadi 5 waktos Pak sabada panyuhungkeun kangjeng ka Allah di cumponan ku Allah dilungsurkeun janten 5 eta anu 5 Pak kumaha karaos berat keneh teh berat kenehnya halo araya anu 5 berat keneh Bang berat kenehnya Bismillahirrahmanirrahim wa innaha lakabiratun illa alal khasiin saestuna salat 5 waktu teh berat geuningan surah Allah berat Pak illa ala khasiin kecuali jalmi anu parantos usuk Pak bahkan seueur keneh anu warani naringgalkeun Pak ka ieu berat komo lamun 50 cacak 5 oge masih keneh loba nu wani naringgalkeun ya Allah padahal eta salat teh penting tina sagala perkara anu pararenting Pak salat itu adalah pembuka amal ida saluhati sholat saluhati sairil akmal wa ida sudidati sholat sudidati sairiha dimana dibuka amal ibadah sholat hatina ditarima ku Allah bakal kabuka katarima amal ibadah anu sanesna wa ida sudidati sholat sudidati sairiha dimana dikunci ditolak diterima amal ibadah sholat maka tarima amal ibadah anu sanesna bubuka amal salat teh sosialna masa salat tara moal aya di hadapan Allah Pak nah buka na amal teh salat Pak nya makana anu 50 waktos dilungsurkeun jadi 5 urang kada syukuran alhamdulillah 5 waktos Pak ya Allah 50 mariweuh juga namanya ai Nabi Adam sawaktu Nabi Ibrahim sawaktu ngan eta mah dina zaman Nabi Adam jeung Nabi Ibrahim da nama dina zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti 5 waktos tah ieu geuningan hadisna alat jelas tah eta ngajelaskeun tentang salat anu kawitna 50 waktos faradallah Allah anu mardukeun tah nya mana anu 5 waktos teh anu 5 teh fil yaumi dina sapoe wal lailati sapeuting berarti anu 5 waktos teh sapoe sapeuting sabaraha jam sampai sapeuting 24 jam leres teh siang 12 wengi 12 nu dipake salat 5 waktos aya sajam teu sakali deui waktos sadinten sawengi 24 jam siang 12 jam wengi 12 jam nu dianggo salat teh 5 waktos sadinten sawengi teh eta nu sadinten sawengi teh diangge salat aya sajam moal juga nanya moal contoh lah sawaktu 10 menit duhur 10 menit asar maghrib isya subuh 10 menit 10 kali 5 50 teh sajam acan nu 24 dipake salat Pak kitu sate lamun
10 menit sawaktu. Komo lamun salat subuh mah bari di imah kaberangan sisiranjang suratna inna ataina jeung kulhu moal 10 menit eta mah moal Pak. Masya Allah. Ieu anu eta salat ti mawartos Pak anu ku urang dipidamal teh jadi kewajiban, kedua sing jadi kebutuhan, kaitu nama sing jadi kenikmatan. Kali deui hiji jadi kewajiban, cumpon kewajiban dilaksanakan salat. Kedua sing jadi kebutuhan, butuh urang ku salat. Lamun butuh urang ku salat pasti moal wani ninggalkeun keur usaha keur di mana bae keur nyanyabaan datang waktu salat butuh ku salat pasti ngelaksanakeun salat Pak. Da butuh teu beda jalmi butuh ku naon? Butuh ku dunia, contoh duit. Dari teh ngan duit leres teh nya. Nya tata mungkin urang sifat karena salat teh bika butuh di mana urang keur aya bae di mana kumaha bae keur nyaba keur cicing datang waktu salat da butuh ku salat pasti dilaksanakeun butuh. Urang mah kadang-kadang karek kahiji kewajiban cupar kewajiban lohor jam 2 coba nya sing jadi ningkatkeun tina kebutuhan jadi kewajiban. Bismillah. Ari para nabi mah para ahli marifat sanes jadi kebutuhan deui jadi kanikmatan salat teh jadi kanikmatan asa paduduaan jeung Allah keur naon keur taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat asa paduduaan ke salat teh jeung Allah eta mah ahli marifat. Gerak asa karasa digerakkeun ku Allah usik malik karasa ke digerak usik malikeun ku Allah eta mah geus karanjingan ku sifat sama basariyahna Allah. Dugi ka kantos simkuring nyangeum sahabat keur waktu perang Pak waktu salat datang waktu salat biasa akhirnya datang panah karena badana bakating ku nikmat da teu karasa salat nikmat asa paduduaan jeung Allah Pak. Urang mah boro-boro panah reungit keur salat napalna leungeun robahnya go konsentrasi aduh ieu reungit geus ngajenol ieu geura salam atuh imam meureun kitu nya dah. Hadirin rahimakumullah ieu anu 5 teh Pak aya waktuna mana nu 5 hiji adzuhur salat zuhur wa waqtuha idza jalati samsu ila masyiridil kulli syai'in mislah ghaira dilil istiwa. Kahiji salat zuhur waktu Pak zalat lingsir kamari teh aya naon aya bijil aya tulu aya jalat aya magib. Ari tulu bijil jalat lingsir magib surup matahari. Ieu matahari Pak dijadikeun patokan ku ulama ahlina nangtukeun waktu salat. Majuna matahari teh mimiti bijil dijadikan patokan waktu salat Pak ku ahlina Masya Allah. Bahkan dijadikan patokan ieu waktu matahari maju teh wukuf di Arafah nangtukeun kaping hiji Ramadan nangtukeun kaping hiji Syawal ayana matahari berjalan ieu waktu Pak. Ari waktu moal pasti nu tilu hiji anu enggeus kadua anu eukeur katilu anu bakal sakali deui waktu moal lepas ti nu tilu nu hiji anu enggeus kadua anu eukeur katilu anu bakal nu enggeus moal balik deui anu
Enggeus eukeur wakalnya nu enggeus moal balik deui anu acan cantang ke tepi anu eukeur nu bisa dipake sakali deui anu enggeus moal bisa balik deui anu acan cantang ke tepi anu eukeur anu bisa dimanfaatkeun eta lah waktu anu eukeur Pak nya nu enggeus mah da enggeus anu bakal belum tentu tepi tapi anu eukeur anu bisa dipake nu di ditu acan tangtu nu didinya oge kitu nu manfaat nu ayeuna manfaat dipake taat kaditu can tangtu kadinya can nyata tapi anu eukeur anu bukti anu bisa dipake di ala ibadah ta ieu Pak nu enggeus mah bisa balik deui Pak namanya berjamaah maghrib bisa balik deui moal contoh real ayeuna nu hadir tos aya nu jadi aki incuna hiji incuna dua aki-aki Mang Saliman namanya incuna hiji aki incuna dua Mang Saliman aki-akinya nya aya nu incuna 5 aki pada KM incuna wah seueur eta mah ki urang nya wakati geus seueur teh nya ieu anu geus sepuh Pak geus kolot hayang balik kana ngora balik deui moal tah eta waktu teh Pak jadi geus kolot mah moal bisa kana ngora deui direkayasa berbagai cara supaya ngora jiga wungkul ari jiga lain ay umur 80 tahun hayang 18 tahun buuk eueuh anu hideung bodas kabeh dipuas kudu hideung bari dosa buuk mah jiga 18 tahun nya tapi pelebah kana pipi kempot anger da aki-aki 8 hiji tahun atuh moal bisa dibohongan Pak asli Allah nu ngatur hirup urang rek kumaha atuh di hadapan Allah lamun urang hirup di dunia geus tara daek ibadah Pak naudzubillah ya Allah nya tadi di geus kolot moal bisa balik kana ngora leres teh yakin direkayasa di kitu di kieu ge Pak karasa anu acan cantang ke tepi tapi ukur bisa cita-cita saya pengen ke sana belum tentu kenyataan leres teh sebab Allah anu ngatur habis sholat kita punya cita-cita aya orang Jakarta jadi pakai bahasa Indonesia saeutiknya masnya orang ngerti Sundane orang wong Jawa itu tuh ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah kembali anu eukeur anu bisa dipakai Pak makanya ayat 3 hiji duit kadua waktu katilu cita-cita cek duit teangan kuring pohokeun kabeh poho kana salat poho kana ibadah poho kana kewajiban poho kana ngaji neangan duit cek duit tah sok teangan kuring pohokeun kabeh loba nu kajadian kitu leres teu poho kana salat poho kana kewajiban poho kana ngaji neangan duit da cek duit kitu cek waktu tuturkeun kuring pohokeun kabeh lamun jalma ge diatur ku waktu jam 7 kurang saprapat aya anu acan salat maghrib dah masih kene diatur ku waktu tuturkeun kuring cek waktu pohokeun kabeh poho kana anu poho kana nuturkeun waktu kumaha kayang waktu cek cita-cita sukseskeun kuring pohokeun kana kabeh belaan cara kitu kieu pohokeun kana ibadah tapi cek Allah ingat ka kuring dibeurekeun kabeh fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun cek duit eangan kuring pohokeun kabeh cek waktu tuturkeun kuring pohokeun kabeh cek cita-cita usahakeun kuring pohokeun kabeh cek Allah ingat ka kuring dijikeun kabeh ingat ka kuring dijikeun kabeh
naon tah fadkuruni azkurkum sok araling takuring cik Allah kami rek numponan ka ieu teh loba teuing parahoka Allah Pak lain ulah dengan duit hegae ngan sok loba ninggalkeun kana kewajiban justru usaha dibarengan jeung salat teh barokah sok mangga tinggal usaha dibarengan jeung ibadah berkah tapi sebaliknya lamun usaha tadi barengan jeung ibadah musibah masalah Pak pasti tamanya harta tahta banda berlimpah ruah tapi terus manehana ninggalkeun ibadah masalah jeung musibah we naha ninggalkeun ibadah justru ibadah teh ngajadikeun kabarokahan kana usaha. Alhamdulillah abdi kantos nyontokeun geuningan Pak tukang beca teh ya. Tukang beca punten. Ieu tukang beca Pak. Hakikat mah ku Allah tiasa ka Mekah. Naon rahasiana? Teu ninggalkeun ibadah Pak. 5 menit satu acan adan tukang beca teh markirkeun Pak hareupeun masjidna. Tuluy wudu, tuluy ka masjid waktu adan tukang beca Pak. Geus adan qobliyah tos qobliyah qomat tos qomat berjamaah tos berjamaah wiridan ba'diyah tos ba'diyah keluar di luar teh geus aya nungguan penumpang cek penumpang abah aya naon neng hayu abah gerak tarik geuningan neng ngantosan da neng mah apal abah masuk salat di dieu giru abah tarik mangga neng berangkat si abah narik neng balik narik uih deui ka dinya Pak ngantosan penumpang naon kegiatan kedua maca Quran sambil ngantos penumpang tukang beca maca Quran Pak boga nuduh keneh Allahu Akbar keur maca Quran terjauh pemuda ditanya abah nuju naon tamakasal ngantosan penumpang geuningan maca Quran ieu mah tah makasal we ari abah maca Quran ti enjing muhun aya di teh aya penumpang we dikawihnya keng sabaraha juzbah tah ti enjing dikawih teh paling ge 2 juz nah eta pemuda langsung ceurik ya Allah saya masih muda belum pernah 1 hari 1 malam baca Quran 2 juz ini udah tua renta pasti masih mampu 2 juz ceurik pemuda teh balik Pak 2 dinten kemudian pemuda datang deui ka dinya si abah keur maca Quran deui assalamualaikum Bah waalaikumsalam geuningan ka dedi bager muhun abah aya milik naon ieu abdi gaduh milik Bah kangge abah sedekah naon artos ieu kangge ongkos ka Mekah kresek hideung pas dibuka 50 juta ratusan ribu ngadedet Pak eta duit na kresek hideung si abah ngageter bari ceurik Pak narima duit 50 juta eta ceurik si abah Masya Allah Gusti alhamdulillah nuhun Gusti bageran Gusti kedah manggil ka abdi angkat ka tanah suci nuhun Gusti kadua ka pemuda nuhun bager ku apa didoakeun sing digantian ku Allah nu ibadat sing disahakeun anjeun yasidul maksad buru doa ti si abah eta balik si abah ka imah asakeun apa lumpang eta geus deket ka imah gogorokan nini aya naon abah menang kabungah nini naon kabungah ya aya anu mere duit sedekah 50 juta jang ongkos ka Mekah si nini ceurik ngagabrug ka si abah duanana careurik eta kakarek ningali duit 50 juta ngadedet dina keresek careurik duanana Pak ya Allah sanu bageran hakikat nama Gusti Allah cuman eta tukang beca ngagaduhin kegiatan naon kegiatanana berjamaah sholat jeung ngaji Quran Pak subhanallah tukang beca mah tara sholat identikna sakitu lain kadengieun ke tukang beca nu sholat ngadat sebasa nu tukang tara sholat mah lain tukang beca wae loba ieu mah tukang becana ahli ibadah dugi ka ku Allah diberkatkeun hirupna Pak angkat ka Mekah lamun ngandalkeun ladang ngabeca sabaraha taunan he ngumpulkeun Pak ya Allah sabaraha taunan ladang ngabeca he ngumpulkeun lila atuh geus kitu ku Allah dipanggil makana ibadah haji mah ibadah panggilan Pak loba harta tahta banda teu ngajamin ka Mekah Pak can kapanggil ku Allah mah tukang beca geus kapanggil dijamin ku Allah Pak ya Allah ka ieu Pak naon para hasiahna salat
berjamaah awal waktu bari ngajikur berarti ge salatan jadi kebutuhan tukang beca tah kana salat butuh kuring ku beca butuh kuring ku salat butuh kuring ku duit nya tah tukang beca ngan salat anu langkung utama geuningan eta nudangan tukang beca nungguan Pak terus teh hayang ditarik ku si Abbas nah tuh Masya Allah luar biasa itu Pak makanya tadi teh cek duit teangan kuring pohokeun kabeh cek waktu tuturkeun kuring pohokeun kabeh cek kahayang cita-cita usahakeun kuring pohokeun kabeh cek Allah ingat ka kuring dibikeun kabeh tah eta we ingat ka kuring dibikeun kabeh fazkuruni azkurkum usaha dibarengan jeung eling ka Allah berkah kulit dibarengan eling ka Allah berkah ngawuruh ku dagang dibarengan ibadah berkah insya Allah makanya waktu teh pentingnya banyak ulah yang diatur ku waktu tapi sing bisa ngatur waktu tah eta Pak salat aya waktuna aya inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta inna sholata sayyiduna sholat kanat kabuktian alal mukminina kajal mukmin kitaban eta teh dituliskeun mauquta di waktu-waktu nu mawi ulama ahlina dubika mampu Pak ngadama waktu salat satauneun ngadama waktu salat jadwal waktu salat ayo Ramadan masa sasieun nya ari salat mah satauneun Pak usaku ahlina ulama nyatana ketua ulama majelis ulama ahli fatwa ketuana teh Pak bagian fatwa majelis ulama teh Ustaz Deni Ramdhani Kyai Haji Deni Ramdhani sesepuh pangosan Ihya wakil ketuana Ustaz Adi sekretarisna Ustaz Jainuddin wakil sekretarisna Ustaz Aceng Rayina itu fatwa unggul Pak anu ngaluarkeun fatwa-fatwa ti majelis ulama komunikasi sareng ketua umum majelis ulama dikaluarkeun tanda tangan deh sapertos jadwal waktu salat teu langsung eta teh didamel heula konsultasikeun heula ka ahlina leres kieu ya kalau di ACC dicana ka MUI ditawis we ku ketua MUI sareng dibagikeun ka pelosok-pelosok ka masjid-masjid ieu Pak teu sagawaya ari kapungkur mah teu acan aya Pak ngadamel waktu salat teh sabab kapungkur mah palinter kalau teh Pak teu naon teu ngadamel jadwal waktu salat cukup ningali kaluhur weh wah geus manceran geus waktu salat lohor wudu enggak salat ngadanya adan ge nah geus manceran da matahari geus aya di tengah ari ayeuna mah Pak lamun eueuh nu adan teh jiga nama pre salat teh nya amun adan teh juga nama Pak makanya alhamdulillah masih kenerean adan Pak ari adan teh ngabejaan kudu atoh di bejaan teh geus datang waktu salat mah di bejaan ngadat ganeng hayo adan ya Allah justru kudu bungah geus datang waktu salat hadirin kaum muslimin rahimakumullah Pak ulama ahli palak sa-Jawa Barat pusatna kapungkur di Cianjur Pak di Kubang aya bahasa mama Kubang lain anu ka kiri sanes sapi ka kanan ka dieu Pak ieu ka kiri ka kanan eta Pak alat kangge ngaos kitab palak teh ti mama Kubang Pak termasuk waktu simkuring wujud di Tasik pun guru Pak mesen alat peragi ngos kitab palak ti Cianjur rubu namina teh kayu jati segitiga kitu tah Pak nya di Kubang sareng bolana itu adalah ulama ahli falak Pak ulama ahli falak Cianjur itu wah Masya Allah sanes tenar anu nawungkul Cianjur teh falakna oge luar biasa Pak ilmu falakna ilmu anu menentukan waktu teh tah ieu Pak nya alhamdulillah diteraskeun oleh ku para
ulama-ulama di Cianjur sate acan Ustaz Deni Ustaz Genudin anu sok ngadamel jadwal waktu salat teh saha cekap tukang bakso senggol Ustaz Aam teh pas sok ngadamel jadwal waktu salat Ustaz Aam teh cekap rujuju meneng kene anjeunna kapercatan ku sauna Bojong Meron Pak ku sauna Bojong Herang sami dilimpahkan ka Kiai Haji Aam anjeunna ngadamel dipasikeun dikoreksi ieu lepat dah kieu isalas itraskeun sae akhirna tasaros langsung tanda tangan sebarkeun Ustaz Aam Allahumma gfirlah Allahumma yarham di ACC ku saeuna Bojong Meron Kiai Haji Abdul Qadir Raji di ACC ku saeuna Bojong Herang Kiai Haji Abdul Halim Allahumma gfirlahum warhamhum akhirna ditawis disebarkan ke masyarakat ke Cianjeureun eta Pak makana ulama-ulama ahli palak teh Pak jarang sesah ngaos nangge Pak hese asli Pak sapertos nangtoskeun alah kiblat Pak nangtoskeun alah kiblat teh sagawaya Majelis Ulama bagian fatwa bade pendidikan nangtoskeun arah kiblat kuburan Pak sabab seueur anu lepat Pak netepkeun arah kiblat kuburan asal we nudeun mayit teh abi rek kiringan Pak engke wong praktekkeun nya asal ulah asal tapi aya ngarah ka kiblat Pak katanya Majelis Ulama bade ngayakeun pendidikan Pak oge anu adan teh nu adan di kuburan kedana hiji kedah anu gaduh wudu kadua anu tutup aurat ari tukang ngagali pan make kolor boga wudu tara eta nya saena ulah kudu gagali jika erek adan salat teh hiji boga wudu kadua tutup aurat makana kamari waktu almarhum pun paman Mang Eman abdi nu adana Rendi sok adanan terakhir tak kolot nangtung ieu sakudu dihanap oge cuma kadang-kadang kudu dihanap eta kudu dihanap oge daripada dihanap teu make teu boga wudu bari tutup aurat hilang utama leres di luar wios tak adananya tak ieu kadah direnovasi teh hiji dina arah kiblat ke abdi bade ngiringan heula Pak di Majelis Ulama penentuan arah kiblat janajah Pak ngubur ulah asalnya ulah asal kaduana dina anu adan eta tahnya nu adan tahnya aya da tempanya naonna coretanana nya teh sagawaya kitu tah hadirin rahimakumullah tah nama hiji salat duhur iraha ngawitanana lingsir lingsir teh tengah matahari ti mimiti bijil namina naon tulu ari tengah zalat ari surup naon maghrib tulu zalat maghrib eta teh maju matahari teh pati mimiti bijil tepi ka surup teh dijadikeun pedoman netepkeun waktu Pak ku ulama kumaha lamun matahari teh maju hei bayangkeun wah di dieu Pak bahaya hancur ka namanya kedah syukuran urang Pak ka Allah ieu anu nyieun matahari Allah anu nyieun papanasina matahari Allah anu majukeun matahari Allah Pak nu mere cacaang matahari Allah makanya orang Majusi mah berpikirna Pak pendek jadi matahari itu dianggap naon dewa cenah mere papanas mun eueuh matahari moal galaring nya Pak moal galaring ngan mikirna saha nu majukeun matahari ayahna cacaang matahari bisa ngarobah kana bubuahan anu tadina eta tangkal Pak kacaangan jadi ngajangtungan jadi aya kembangan jadi aya buahan kacaangan kacaian keanginan eta buahna berubah tadina hanon leutik ngagadagan kapoe jadi asak geus asak dialak dituang tah Pak prosesna eta tina tatangkalan bubuahan teh matahari anu masihan cacaangna dibika ngarobah tina kesed jadi hasim tina hasim jadi amis tah eta Pak nu mawi aya buah
Hasim can Asad kesed nguratene geus Asad awis upan eta buah teh pan kadang aya nu ngalah hayang Hasim anu keur nyiram nya Murad kesed eta mah angking ngadagoan Asad amis tuh Pak goyangkeun tapi lamun ngora di ala dipeuyeum amis moal lamun can kolot ieu jadi hakikat nama Gusti Allah anu maparinan cacaan kana matahari tapi ka matahari mere manfaat ka eusi alam dunia ieu Pak hai bayangkeun Pak lamun eueuh matahari poek Pak leres nya mun eueuh matahari bakal repot wah Masya Allah gratis Pak kah urang teu kudu mayar Pak ya kali syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala naon syukurana ngalaksanakeun perintahan Allah Subhanahu wa ta'ala lingsir matahari di tengah geus datang waktu salat duhur dugi ka iraha masiru dillu kulli syai'in tepi ka jadinya kalangkang hiji perkara mislahu pantara eta kalangkang ari matahari aya cacaan aya eta cacaan Pak nyaangan kana benda ieu benda kasebrot Pak lamun benda na 10 cm kalangkang nage 10 cm CF waktu salat duhur CF waktu salat duhur sekali deui matahari nyebrot kana benda ieu bendana aya 1/2 meter disebrot ku matahari kalangkang nage 1/2 meter berarti eta CF waktu salat duhur eta patokan dina ilmu falak Pak anu mah cekap ku nangtoskeun geus datang waktu asar ngong adzan tah kawitna mah kitu Pak ahli ulama netepkeun jadi lamun kalangkang mislahu pantana eta kalangkang CF waktu salat duhur kumaha meureunna datang waktu salat asar kalangkang nambahan saeutik lamun kalangkang lamun bendana 1/2 meter nambahan berarti 1 cm geus datang waktu salat asar tah kitu patokanna mah kalangkang Pak jadi dijadikeun hiji pedoman netepkeun waktos eta waktu salat duhur ti mimiti lingsir aya di tengah matahari teh geus datang waktu salat duhur waktuna sabaraha jam sakedap Pak kalau sakedap paling 3 jamnya ayeuna lohor teh jam 12 kirang beres-beres jam 3 nya 3 jam langkung lah nya nya kirangnya tumun tah janten mun sakedap urang mah teu kudu ngukur benda Pak teu kudu ngukur naon barang da geus aya ayeuna mah jadwalnya geus aya jadwal waktu salat ngan upami bade awal tina penetapan waktu salat teh kitu jadi aya mimiti waktu salat duhur teh geus lingsir CF-na kalangkang hiji perkara mislahu pantana eta perkara na 10 cm kalangkang ge 10 cm duhur wal asru kadua salat asar wa waktu hajeng ari waktuna salat asar mimba di waktu duhri eta timimiti sabada waktu salat duhur beak waktu duhur ila maghibi syamsi tepi ka surupna panon poe aya matahari aya panon poe eta keneh Pak bahasa kolot katanya panon paragi moe urang ayeuna pata matahari matana poe urang gededanya eta wae ari kolotna kirata dikira-kira nyata mangawe patinggal hoyong apal bijalna matahari di laut Pak mangga di belah wetan abdi waktu ka Pangandaran leres Pak
eta jalmi ningali pas bijil matahari ta salat subuh can bijil ta salat subuh mah Pak masih kene aya waktunan lamun geus bijil matahari seep waktu subuh bro waduh aremprak lain emprak ci urang teh kudu syukuran ngadoa oh ya ningali matahari bulut caang kok waduh silau di laut Pak nya wah indah luar biasa Pak komo lamun di belah kulonnya eta mah naon balik surupna ka belah kulon tah nya hadirin kaum muslimin rahimakumullah ila maghibi syamsi nomor kedua salat asar ngawitan salat asar tina sabada waktu salat duhur dugi ka maghibi syamsi balik matahari ka belah kulon surup matahari berarti eta datang waktu naon maghribnya datang waktu maghrib geningan Pak siang teh 12 jam teh sakitu tah matahari berjalana lamun teu peuting diganti ku naon ku bulannya tah ayana siang teh jeung ayana peuting diangge kanggo manfaat ke urang ibadah beurang jang usaha benernya peuting jang istirahat tapi kudu jadi ahli ibadah mah beurang peuting we jadi ibadahnya Pak nya urang mah masih keneh kalabuat kanana naon kas muktasibin ulama muktasibin aya mutajarridin aya muktasibin aya muktasibin mah golongan jalmi anu arusaha kasab Pak aya mutajarridin mah golongan jalmi anu teu usaha mutajarridin ngawirid we eta ibadah we Pak sapertoskeun guru Pak mutajarridin usaha tara ngawuruk ngamaji kaji ngawuruk ngaji kitu pun guru mah di Manon Jaya eta ngawuruk rek usaha kumaha santri loba paling beres ngawuruk pun guru mah kabalong refreshing cuci matanya ulah ningali wae kitab da lieur atuh nya lieur Pak nya malah blauk teh naon herbal saca pun guru teh nya atanapi naon kabal ka serang ningali sawah beres didinya ka masjid ka madrasah tapi eta rizkina dararatang Pak Masya Allah rizkina dararatang teu usah oge mutajarridin ngosongkeun diri ka Allah naha taqarruban ila Allah pendekatan diri ka Allah ngalangkungan ngawuruk dijadikeun tawasul ka Allah Gusti abdi tawasul ka Gusti ku ngawurukna dararatang rizki teh Pak eta mah geus kolomna kolom mutajarridin Pak diteangan ku dunia guru simkuring mah Pak urang mah masih kana neangan dunia nya dengan dunia diteangan ke dunia Pak pun guru mah hese naik kanana tapi latihan terasnya kumaha tah ditapakuran subhanallah Pak saatos pun guru wajengan Allah maghfirlah Allah ya maha ngantunkeun santri 3.000 sumping ayeuna putrana neraskeun 6.000 Pak bangunan alaragreng Pak subhanallah lungsur eta mah rupina sasupina deui ilmu ramana teh ka putrana ka Abah Haji Kiai Haji Abdul Aziz Afandi jerak-gerik ucap lantah cariosan sapertos ramana Pak haibahna ageng Pak haibahna ageng wibawana subhanallah kajantan ari-ari ramana kiai ngadarkeun budakna jadi kiai jadi aya penerus tapi teu saari ramana kiai teu ngadarkeun ramana budak jadi kiai bangkrut Pak asli seueur pan nya
bapakna kiai boga santri maot nu ngawurup beres Pak. Pun guru mah sadayana ngadarkan jada di kiai Pak di Manon Jaya. Alhamdulillah penuh prebu atuh Pak santrina geus kabagian yang sare di kamar teh di masjid we berkah tina ilmuna Pak itu tah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk abdi oge pan alumni ti dinya nya Pak. Alumni abdi teh bisa ngaji lamun teu dibarengan kudu ati guru di koloto moal kieu asli Pak. Guru jeung kolot teh gede jasana.